urang bener karena satu bisa umur 1 tahun terbiasa 5 tahun itu bisa najan bisa ngelengkah nanti di aku urang umur 10 tahun can ka aku bisa urang 15 tahun diusuan ku Allah lampang yang otakna tidak can dibalik-balik ku Allah dibalikan 15 tahun pas atau napi leuwihnya tah kakara dirinya diwajibkan ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala ngan pangakuan macam begitu. Padahal komo urang geus dibere sepuh ieu nya tos maju ka kolot tah kabisa urang teh sacara teu aya kabisa model murang kali baheula leumpang urang teu bisa lelengkah halu baheula teh teu dibisakeun ku Allah. Ayeuna urang geus bisa lompat teh sarua teh dibisahkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak angkat ka itu ka dieu urang teh lain ka tiasa urang wa an kuwatika sok kaluarkeun tina kakuatan urang. Salat urang ku Allah dibisahkeun, ngaji angkat di bumi ka dieu tempat teh urang dibisahkeun ku Allah. Ngaos Quran urang bijil tina lambai nu sakieu saena teh eta teh katiasa nu dititipkeun ku Allah ka urang samudayana. Talamun kaluar tina kakuatan urang insyaallah boro amal gede amal leutik moal aku lain urang bisa ku kalau bisa kena. Jeung boro amal sakedik amal loba ge moal asa loba teuing beuki urang terasa-rasana. Penari ningali kabisa urang mah sabulan getol salat teh asa getol teuing ngaos alhamdulillah teu kalangkung 3 minggu 3 bulan teh pada urang mah asa getol teuing gitu. Tapi aya kana usaha mah nya teu libur-libur ngapoe ge asa kurang jeung kurang astagfirullah. Aya kana usaha saminggu camplong teh bener teu ngarasa kurang dina jasadna tapi hasilna ngarasa kurang di ari dina tolakul ilmi mah atanapi urang jalan ibadah ka Allah kadang sabulan sakali di asa loba teuing bari jeung katingali loba nanti mana horeng sebenarnya teu aya. Tak urang teh jarang bisa keluar tina kakuatan nu bisa ngajampe rarasaan urang nu bisa nulungan rarasaan urang nu bisa nulungan nu bisa mencet rarasaan teh urang nu bisa tuh sila mau dipencet urang maneh ribu nah itu bisa gitu tetiasa ngan Allah nitipkeun ya lain nitipkeun ka tiasa ku Allah dibisakeun ada urang teu bisa. Ain fa'ali adhoika tegas nama pada melat pirang-pirang anggota badan anjeun atau hiroti nuduhir min ibadatin nyatana ibadah wa ta'atin jeung ta'at wa geriha jeung lian ibadah jeung ta'at eta teh teu aya kakuatan di boros salat 4 rakaat sarokaat itu bisa sebenarnya tapi ditiasakeun ku Allah. Tapi urang boros sarokaat najan 4 rakaat nepikeun ka sadinten sawengi 17 rakaat salat di pidamel urang leungit ka bisa Allah teh nu dohir mah ka bisa sorangan bari jeung goreng patut ibadahna nya cek urang merasa halus tapi cek dina ilmu komo cek nu sae mah komo cek malaikat goreng amal urang tapi kulantaran urang bisa sorangan asa halus dan ciri alus teh urang ibadah nu cek batur mambutut urang dituker-tuker kana ganjaran. Jadi barang urang salat teh sebenarnya cek malaikat mah goreng sebab rakaat ka hiji teh ingat kana naon. Begitu cengkat dina ruku teh berarti ingat kana naon. Begitu ayeuna urang sujud teh pernah ieu mas takat teh beukeut ka antol kana pang sujudan teh teu urang kunaon teh bener
nya awe salam we urang teh asa geus salat teh asa panghadena cek urang teh. Tapi kudu nilai mah malaikat raqib eta salat teh goreng. Ngan najan goreng cek nu sae cek urang halus da pagawean urang. Mantak saking nembongkeun alusna Gusti mana ganjaran abdi malih Gusti surga nu mana nu bade dipasihkeun ka abdi kuladan abdi salat jeung ngaji. Keke kalau kita salat nu mana maneh. Astagfirullah. Padahal bundi emutan ku otak nu halus nu sae. Getolna urang ibadah jeung taat teh yakin dibohongan hati tidak kayeuna sebenarnya begitu. Jadi aku urang gitu. Lamun urang keur dipaparingan leres lempeng hati. Ibadah urang ayeuna, taat urang ayeuna. Sedengkeun samemeh taat jeung ibadah teh nya hampir seueur ngalaksanakeun hilaf ka Allah. Nu ngaran doraka sebenarnya. Antak lamun ibadah urang ayeuna taat urang nu nambah dipidamel hayang ditukerkeun kana surga Allahnya gak apa-apa, boleh-boleh saja cek Allah. Tapi cek malaikat kumaha lamun urang tukerkeun heula jang nutupan dosa maneh gitu. Dosa ka indung bapak ge karek salat 3 tahun mandung bari salat pokok mah teuing nepi teuing moal. Titipan pamajikan tak ibadah anjeun teu jang nutupan dosa anjeun ka pamajikan ge teh geus teu cukup. Boga tetangga pas saya wae tah salat maneh teh jang nutupan tetangga nu nyeri hate ku maneh ge teh geus teu puruk sabenerna. Boga dulur nyeri hate, ya Allah, boga budak sami ditelantarkan ilmu keagamaan anak urang. Cik ibadah mana orang mereka ditukarkan kana surga. Dari nyumponan nutupan dosa urang ge nya mun teh mah didohirkeun dosa urang 70%, urang karek tiasa nutupan yang 20% eta panggedena teh. Pantes gali lobang digebrus kana lubang deui. Astagfirullah. Urang hadir saja di pengajian di saya di papa bidadari deui. Buat ting rasa peuleut bidadari urang teh buat ting teu. Tapi mudah-mudahan ageung hate urang, mudah-mudahan sugan balik urang di pengajian heuh bidadari teh nya ampun ke dieu mah. Di masalah di ngatrok jam 11 keur kerek bidadari. Jadi Bapak ya Allah ya Rabbi, salaki angkat ke pengajian jam 8 teh nya otaranna teh balik di pengajian heuh manehna nu kerek. Padahal itu bidadari urang. Tara diantar ke pengajiannya nepikeun ka imam ka payun marek pangaosan teh malam minggu nya suka siap-siap berjajakeun beda jeung usaha gitu. Nah sajourna we antep sekali. Astagfirullah, kadang-kadang teu bekelan teh. Orang mah teu dibahanan ku pamajikan mah syarat ngencel gerbangnya. Tara kuihna ya Allah digedoran 7 kali ngagedor gitu udang-udang gitu. Jika ngomongin kedatangan urang. Astagfirullah, pada salakina teh nembe ngalaksanakeun jihad, ngalaksanakeun perintah Allah nyata tolabul ilmi. Tapi luput bidadari urang teh kerek ya Allah. Dina udang nage ngalilir gitu urang aya kene teu nanyakeun. Udang terlempeng di sarege we. Baik atau tong ditanyakeun beda jeung keur balik usaha masa ditanyakeun deui. Dia kan kenging sabaraha usaha teh aya we meureusah nanya. Ai kana ngaji melempeng nanya-nanyakeun keur matur nuhun.
Allah